mangga bakalan kejumpa. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, ini cantik sekali hasil tata rias dari. Alhamdulillah sekali jadi ya. Oh, siap. Lepas kelihatan gigi boleh teh. Ya. Lepas. Sip. Jantan suami sang istri. Oke, aman. Mi, damang mi. Ah, mangga mi. Ujang. Di Kampung Cisegang, Desa Galem Pakuan, aturan atur kami menurut kawasan Amukaro sepuh kesepuhan para alim ulama berbaris kata ada di wilayah sana. Kami atur kami kata seluruh daerah para sahabat desa Bapak Laksana Lantas kata sekalian, sebagai biasa tempat penerapan bersama satu pemilihan di anugerah di paling itu ayat tentang bersih daripada dosa. Oke, kami dari kesepuhan tiga buat kecembar dua sepuhna calon panganten pamaga langkung tipayun ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan ka kulawargi Jembar calon panganten istri selaku pribumi anu mana sumpingna simkuring miwah rombongan sakulawargi gesit ditampi gancang ditarima ditampi kalayan kumanah anu suruti tur paroman nu aramis budi ditarima kurarah yang anu marah mai ku wajah anu sararomeah batur bararingah muga-muga naon rupi kasayan ti pihak pribumi di dia sing kenging imbalan pahala ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sawangsulna ti atas nami sepuhna calon panganten pamagat ngedasanduk-sanduk hapunten anu kasuhun. Bau dilih teh ama sumping nasim kuring iwah rombongan sakulawargi
aya laku anu kirang panuju, aya lampah anu temernah metak tugenah kana manah, aya carios anu teu sapakudos sinereng buktos, aya basa-basi anu teu serasi, lepat kecap lepat kicep kirang tata kirang titi duduga periyoga kirang tata kramakna hapunten sakali deui ka pribumi di dieu neda si hapuntena anu kasuhun. Anu mana maksud simkuring niwasa kulawargi sumping ka dieu dan istri. Kalian mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kalian ridho ogi kabingah di kulawargi Jemberna calon panganten pamangkin masrakeun ya salah salios nambah cacandakan ka kulawargi Jember calon panganten istri. Mugia ieu cacandakan sing jantan bekal kanggo Aisyah sareng Diki kapayunan dina ngalamun sagara rumah tangga dengan cantik kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ditampi ke pangarsana Ibu Wiwi Hawiyah sumangan dihaturanan kanggo sengatana pijipika-cipiki bersalima hatur karena jika na ieu sapol bangke moal cekap ya insyaallah ieu engke kanggo adiki sareng Aisyah kapayuna dina bumina kaeusi sadeana ya kantor meureun kulkas mesin cuci kasur ya can katingali ya insyaallah engke dina prosesna ngomong segala rumah tangga bakalan kacumponan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu sadayana sekedapan di saatosna ieu salah-saliosna sadayana cacandakan di pasakeun sekedapan di urang sami-sami dincang karena acara inti nyata acara akad pernikahan. Namun satajana ieu urang sami-sami sakseni heula prosesi pengamanan nyata barang cacandakan katinggalna aya bulu, ras teh aya sandal, aya mukena, aya acungnya ti lebet bumi kaluarna. Bukan waktu sausap bujuk tapi kesusah dampal ayat sadayana tapi kabulu atau nabi ranginan marawinya dodol di jigana ayat khas Garut soalnya. Alhamdulillah ngatur kenuhun ka Kang Diki oge kulawargi Jember tantos simkuring kawakilan kulawargi Jember di panganten calon panganten istri sakitu segerna barang cacandakan ditampi bisa. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu sadayana sekedapan ini semuanya iya lebet karena acara itu langsung wae orang baris kalau langsung dan berprosesi akan bernikah. Masya Allah, ini cantik sekali hasil tata rias dari Emma Makeup membuat pengantin cantik menjadi lebih cantik sempurna. Masya Allah. Hamdun wa salamun salamu alaika dinukan islami salamu alaika Ahmad ya Habib Habib salam Habib salamu alaika Alhamdulillah mungkin calon pengantin istri berpesunti di penggerengan Diki. Kang Diki aman ternyata siap tinggal ada baris jantan istri atau dibujuk aja ke payunan siap nyatakan katilu kalian mengucap bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3 semoga belut ditutu. Iya kepro Laras iya kan adek? Laras tepaket tos pilih pengantos tadi soalnya ayah nu sebelah tanya nuju ayah hajatan oke. Alhamdulillah sok adiki sabarkeun teteh namajeng sun kanu janten calon panganten pamanten sampanangan. Alhamdulillah sebagai ditahanlah sekedapa tahan sepoe emang. alhamdulillah katinggal bunga pisan ieu Kang Dikinya pangling pisan luar biasa ieu Neng Aisyah dibalut anu tangtos ieu vendor luar biasa di Emma Makeup Artist. Semoga
Bagara kanggo tiasa linggi di tempat cari kanggo peratus di saya tiga. Ka Bapak tiasa ngali ka paling payun Bapak. Ya. Ka Kang Ade sareng Kang Ligi. Siap. Sumangga Kang Ade sareng Kang Ligi sareng panganten sumangga dihaturana. Teteh calik urang sadayana urang sadaya sami regepkeun dina prosesi tausiah. Inna huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Adeliki, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Aisyah dengan mas kawin perhiasan emas 16 gram ditambah uang Rp1.723.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah binti Nurustana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah sekali jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Neng, bojo akang anu panggelisna pang solehahna saalam dunia. Ia akan masrahkeun mas kawin anu nembe dijanjikeun mangrupi emas 16 gram ditambih artos Rp1.723.000 dibayar kontan. Mugi katampi nanti abdi dibayar mas kawin ku akang cara diabdi panggantengna kalian insyaallah dia mas kawin teh manfaat sama diri abdi karena kuning mas kawin terus Salim. Terus cium mang 2 jam mang. simpan dulu di meja teh. Salim dulu. Salim kita tahan. Ulangi lagi A dari bawah A. Aisyah dari bawah lagi siap. 1, 2, 3 boleh salim lagi. Oke ditahan. Sip, motion keningnya dikit. Siap, cul. Ngedeket ya, Cul. Sok mang, tong sini sih mang. Pegang pinggang adiknya. Sip, adiknya ke bahunya adiknya. Wait, wait. Sok. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. 3 yuk. Sup. Ya, Mas. Senyum lepas teh. Senyum lepas teh, senyum lepas. Ah, gitu tangga, Bang. Sok, siap. Lepas kelihatan gigi boleh teh. Ya. Senyum lepas. Sip. Ya. Tahan 2 bulan. Mantap. Tahan 2 bulan. Yuk, netizen kabitaeun. Alhamdulillah ini akad pernikahannya sudah sah ya. Nah, doa yang terbaik buat Neng Aisyah dan Ade Diki. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang yang sudah parkir kemudian Neng Aisyah kali. Amin ya rabbal alamin. Bersama Neng siapa yang namanya? Neng Reni udah nikah belum? Masya Allah, semoga cepat dapat jodoh ya Neng ya. Masya Allah, cantik sekali ini. Yuk lanjut Neng. Alhamdulillah aranjeunna ayeuna prabersah janten suami sareng istri. Anu tangtos urang sami-sami doakeun sing janten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Oge sing janten dijadikeun ibu bapak anu saleh solehah dipaparinan rezeki anu barokah oge berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anu sing Kamera utama nih yang ini nih baju putih. Kamera utama baju putih. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. alhamdulillah dia pada syuting. Oke, boleh bebas dong. Bebas. Mantap. Tangannya Pak bebas. Bah, mantap bah. Gini Pak. Oke, sip. Jalan rahayu membuat jalan jalan rahayu membuat jalan
awalnya musik-musik lahir batin di patriku akan nikah cincin asih lagi rabi ayo nawaitu nyebaku asmana ilaihi ngawitan jalir janji Rahman Rohim Bibi Amri Narahida rumah tangga Kenyit ramah Iya Amin ya Rabbal Alamin Nobi Gusti Nantayun Bapak Ibu para Tasya hiji, dua, tiga mantap. Misalnya masih kene itu udah langsung dirapat. Bapak Ibu ya, jelas. Oke, Vina Alpat kita disimpulkan ayat 7. Jadi kita pesan atau apa silakan. Vina Alpat kita gambarkan 7 oh ya, atau 7 sifat orang manusia. Kita sama-sama gampilkan emosi, gampil otomatis dina keputusan, gampil menentukan keputusan atau terus cepat betul ayeuna kandina dicepet kandina orang terus dulu ya adiki kita mau bikin simbol jadi kita laki dulu ada manusia ya teteh dan jojo ulah mancing emosi ya orang terus kayak ibarat kita ada emosi ayeuna orang terus teteh dan jangan cai adiki ulah makan dulu betul adiki paham emosi kita ayah lupa ya ayah lupa panas ya sok berat sama lebatkan ya Pak iya lebatkan pelan-pelan lalauna angkat deh baru cacat lebatkan deh kocok goyang-goyang sok nah ayo angkat deh baru cacat baru sekali deh lebatkan deh ini jagoan persiapan sok ayo lagi keluar dulu cepat Basir, cepat, etan, basir, tos, basir, siapa ya, atas, so, ayeuna peratus basir, ayeuna ku adiki eta dipotongkeun anu namina harupa, piceur naon wae eta sifat-sifat goreng, sifat-sifat emosi, sifat getas harupa teh, ya, dipotongkeun, potongkeun, terus potong,
piceun kapekar ulah direret ulah ditinggal deui sok aa teh lamun misalkan di emosian dina sifat-sifat goreng dipiceun jauh-jauh dialungkeun ka tukang tong direret tos piceun masa lalu anu goreng-gorengna Ya. cenah anu sayang alhamdulillah nya anu salajengna ieu mau pikeun kieu cenah ieu aya ulkan sok dipasikeun teteh terus paham dia lah sok ayeuna bari naon namun tos naon kitu Nah, bari mulak raya ngelak nyambol. Aduh, memang luar biasa. Adik kita parantos nyepong namanya itu kenal butuhnya, butuh. Ya. Nah, Teh Aisyah itu parantos nyepong namanya coy. Iya, dina masih ada prosesi adat sudah. Iya, ulang baris muji kekompakan, muji kerjasama antara kedua panganten. Siap. Adiki, ulah cepet kuduana. Lulus Jepang nama, lulus Jepang nama. Jika nyambel kumaha nyambel. Nah, gitu mah. Siap. Teteh parantos siap. Aputra Mahesa, iya kuabi hoyong di backsound anu rada iya cenah. Siap. Aa Goyang, Aa nu goyang ka kiri atau nanti teteh nu goyang ka kanan, sok pilih. Ajojing. Pilih ya, siap ya. Pokoknya mah iya kudu dua nana goyang. Lamun teu goyang mau jadi sabo eta. Siap. Hiji, dua, tilu. Ajojing, ajojing. Jeung awakna atuh goyang ke awak. Iya. Iya. Ayo teteh semangat. Masih goyang. Asik. Orang aja dia. Asik asik. Luar biasa Putra Malaysia Entertainment, hatur nuhun. Tah, Bapak Ibu sadayana, namanya tadi orang sami-sami pantos tinggal jika kompak pisannya, di masalah goyang-goyang Kompak. luar biasa pengantin baru. Tah, anu selanjutnya, iya merupakan simbol. Jadi ayah salah sayusna endog, ya, iya nubaris oke. Dia merupakan salah satu buktos kesucian wanita. Ya kesucian wanita anu ke tina Neng Aisyah ieu teh baris maparinan putra putri anu soleh tur solehah kanggo Kang Diki. Ya, jadi Kang Diki parantos ya. Tadi kan tos dilebetkeun tos basa sebenarnya. Ah, aya nama cing urang tinggal ieu endog da tenapi tos jadi hayam. Siap. Tangan katilu ke dijejeknya aya. Kudu oh tos dilepas. Dilepas lah tuh kos sakina sok mangga. Engke soalna bakalan dibasuh. Kawatas pilih basuh. Ya. Kalau basuh nake ini tenang. Ayeuna ulah ya. Sabar mah. Siap. Oke, sok disingkeun Allah katinggalinya teteh. Teteh katinggal teh eta. Jempolna. Jempolna biasa mah. Cenanya latas-latas di jempolna ageung. Gitu. Ageung naonna gitu. Ya, katinggalnya, teteh katinggalnya eta lebih di dinya wae terus katinggal bulu. Kanten di pusat. Oh, orang luar biasa. Siap. Sok ayeuna sampeanna dina dhuwur datanya tangan katilunya. Ulah hilang mengucap bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, sambil megang ya. Tah, siap. Hiji, dua, tah. Hiji, dua, tilu. Wah. Lebih ke budal, Wow. aja teman eta. Lendir luar biasa, luar biasa. So teteh ayeuna, ieu punten sacara teteh nambasu, ieu salah sawiosna nyaeta pesanna lain karendakeun harta martabat wanita ataupun istri, ieu mangrupikan buktosna nya tinu jantan istri kana jantan salaki. Eta oge salah sawiosna buktos baktina, ya. Baktina ieu anu jantan istri kana jantan salaki. Sumangga teteh kali mengucap bismillah dibasuh sampeanana. Dibasuh kami parantos semoga diolah sebagai kasir saya ini dikasih teh kena daun bayur kan parantos oh nah sampai nanti lah nah
Ia merupakan salah satu yosna muktos baktina Neng Aisyah kana janten salaki ya Kang Diki. Pami parantos garing teteh ulah kecekat di anggur di slopna. Di anggur di slopna. Ayeuna eta sampeanana atanapi calanana di beresan deui kita. Kaos sakian heula semoga. Ambil parantos ketinggal soalnya ieu luar biasa kompaknya ya. Pami atos teteh ulah kecekat. Nah, yang ini ulah slopna adiki. So, akhirnya adiknya cekati payun, teteh masih ditahan. Payunan lalu jantan cara aja. Ya, top. Akhirnya parantos tadi Neng Aisyah tinggal bakti lalu jantan salaki. So, akhirnya UAA bakti lalu jantan salaki. Bantosan si tetehnya lebih cepat. Teteh mau kan hese cekat mengisinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat mang. Iya, mantap. Turun deh. Terus cekapnya. Terus selanjutnya iya memposkan sendi. Dia sama-sama ternyata. Sok, teteh mana luar sampai mana? Hadap-hadapan teh, hadap-hadapan. Teteh tahu yang pengnawan teh? Yang pengnawan akan di bujur atau rapi hulu? Bujur. Ya. Sok ayeuna ada diputer. Dibalikan posisinya. Dia handap. Ini pengbujur Bujur mang. pembujur. Nah. Teteh di luhurnya penghulu. Siap? Siap. Tinggal lihat. Siap sana. Hulu naon? Saat ceritanya dibantingkan, Abi Hoyong Putra Mahesa aja jinggoy ya. Siap. Ia merupakan salah sawiosna, kadiamnya. Salah sawiosna buktos oke dina aja duaan ngawon segala rumah tangga teh bakal aya goncangan. Terang kapal di laut wayang ombak bakalan gitu. Mungkin orang seperti itu ya, nganggo ieu dinakan di siap. Satos nanti itu dina masalah anjeun doa teh ulah kita ibu bapaknya. Ibu bapaknya nyaho anjeun doaan bunga ya bakal bahagia. Komo ka babaturan, komo ka netizen, wah bahaya. Bahaya. Ya, atas itu mah luar biasa. Rungkat. Viral gitu namanya. Siap. Sok enak diturunkeun ulang sekali. Diangkat ke luhur. Nah, diturunkeun di sekali. Siap, musik. Digoyang, sok enak digoyangkeun. 1 2 3. Ajoji, ala ajoji. Ala ajoji. Ajoji 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 ala ajoji. Dua. Hello. Iya, mantap. Pecah. Ya. Oke. Sebuah hati dirapikan lagu di aksara wedding organizer. Oke, luar biasa. Sampai tadi bantai yang para terus rengsek. Ada selanjutnya iya ayah tak betot bakakan. Soalnya alasan teteh semua kakak biasa calik di bangku pelaminan. Oke, posisinya masih kena sami. Tapi calik papayun-payun. Itu mana tidur di betot sasarannya ya. Siap kawan-kawan? Siap. 2 Hero. Tarik mas. Iya, gede milik Yos mang. Aduh. Foto. Iya, kamera utama baju putih. Luar biasa. Sini teh. Nih baju putih nih. Tinggal tambah 5 yuk. Sip. Oke, ayeuna ajudan ditaruh. Tah, anjeun duaan ke dina ngawon sabar rumah tangga ka payuna. Saparantos tadi kayaknya tapi pemerintah Rizki yang salah satu buktos hayam. Karena kirain saksana. Anjeun duaan ulah pos sudut. Anjeun duaan kedah sini yang tidak sini asis tidak asuh. Nyata dina kopi pingping hayam bek di barengan. Dia mau mobil sama sawiosna buktos. Soalnya cuma duaan. Parangan kiri masih kena dia tadi. Parangan kiri masih kena dia tadi. Tapi salah ya. Tangan kanan. Gitu ya. Kedah parangan saya. Jadi nonton dulu. Mohon. Tangan kaki dulu. Dibikin ku sasaran. Siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sok Gegel mang. Gegel beneran teh. Alhamdulillah. Kesalahan ya. Kita kasih ya. Luar biasa. Lapar. Tadi sana. Atas siap. Alhamdulillah. Nikmatna rezeki meskipun selalit namun dituang pusat sarana mah luar biasa nikmat. Lain itu Bapak Ibu. Mohon. Ya, para peserta. Kalau pas kira masalah jangan dia Kang Diki seorang Neng Aisyah jantan keluarga Sakinah mawadah warahmah amin hatangan kati nu dilepatin balana hiji 2 3
dan Aisyah. Weh, kenapa nggak dilepas ini? Weh, kenapa nggak dilepas? Wah, ngadat, orang ngadat lah ya. Semoga dia